awewe resep kanu kasep lalaki resep kanu geulis gitu. Ngan ari pandangan lalaki jeung awewe konsepna beda. Ari lalaki mah ti mimiti keur ngora nepi ka setengah kolot nepi ka kolot ge anger we nempona kanu geulis. Awewe mah beda berubah-ubah. Mimiti keur ngora hayang anu kasep. Cenah boga picaloneun teh salaki hayang nu kasep kembae lah teu boga oge nu penting mah kasep supaya genah dibawa ke orangan cenah kitu kan geus jadi kawin nya rubah tina kasepna teh gaduh duit kumaha cenah lah teu kasep oge yang penting mah darai kasab baroga duit rubah mungkin eta tehnya. Tah ari lalaki mah arek najan geus kolot oge anger we nu geulis we depan teh. Arek nu beunghar arek nu henteu nu geulis kana. Awewe mah lamun geus rumah tangga mungkin kolot lain ngan sakadar boga hungkul deh. Bahkan awewe berubah semakin kolot lain nempo kana tampang jeung kana harta. Teu ditempo rupana, teu ditempo hartana. Naonna tuh? Kanyaa nah kembae teu kasep oge, kembae teu boga oge, asalnya we. Tah perubahan. Urang mah salian ti geulis hayang anu beunghar nyanyaah dikumpulkeun tah sarakah gitu. Lain licik da memang tabiatna beda nya kan gitu ada dina sistem leuwih luhur dina tata pola pikirna ngan perkembangan leuwih cepet kana awewe